كتاب قصاصة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أرسله بالشفاعة المختصة وعلى آله وأصحابه الذين نالوا الفضائل بصحبته لا تعد ولا تحصى. أما بعد Hadratul Mukarram, para kiai, para ustad anu kupipados dihormat, dina ieu saha urang parantos nampi tausiah di para guru. Mudah-mudahan anu ngarome HP sing gaduh kuota, anu make masker sing panjang umur. Coba ugawari di belah itu nu maot teh nuhun apa sih? Make masker maot, untuk make masker ge ngilu ngilu. Di alam dunia teh perlu himmah anu kuat. Ai himmatul aliyah teh cita-cita anu tinggi. Da mangandalkeun kana ngaji peuting ibados dibasihan sababaraha tempat teh capek teh. Tapi dasarna kewajiban. Intina ngaji teh supaya menang ridho ilahi, silaturahmi, gampang rizki, bisa ke tanah suci. Dan guru make dukungan di Allah. Awal bagi duit mah kudu dicepeng sekarang. Jadi ngaji di dia mah bisa-bisa. Dia sajumpluk, dia sajumpluk, dia sajumpluk, dia sajumpluk. Itu ciri-ciri jelema teh teu alakur. Nah, cenah Kang apa gitu? Sahabat di dunia teh kudu loba dulu. Sekali ngaji mah ulah nyarannya. Datang tukang gitu. Itu sebuah bari maut. Guru bangga, gaduh guru, anu gaduh sanad. Ibados milarian sanad guru teh dugikeun ka Jamul Asani 14 ilmu teh ka Jawa Timur. Sebab di akhir zaman loba jalma teu ngaguru anu urusan. Padahal naon wae ilmu anu dipelajari ke urang itu harus menjadi muallimul butuh wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ila muntaha. Di gurura tuh sanadna teh ka baginda Nabi besar Muhammad. Lamun pugu tuangna turunanana kalau baheula mah tukang tani, tapi anaknya jadi kiai, jadi santri, jadi TNI. Sabab halal itu. Kunaon budak ayeuna bedeko. Sabab indung bapana teu api kelobar nginjeuman duit mah emok timbang keliling. Aya nu kitu. Heueuh indung maneh. Banyak aya dina raja bat bupek gelut. Eta teh salah adonan betul. Ari ngaji mah cici istiqomah. Utlubul istiqomah wala tatubul mukarramah. Nu hese mah cici di pesantren. Bring kali. Jika nu neangan rana nyasar. Beuki peuting, beuki loba jurang gemaksiatan.
Jurik-jurik oke nggak? Ngeri ya ngaji. Mata lalaki kudu bisa nyantri. Nyantau. Jadi sedang ngomong geus beku. Ciri-ciri jalma loba kabingung, wayah kieu ge weaan teh jeung saha. Eta teh ciri-ciri teu baik. Di mana loba hulang. Inna Allah la yanduru ila samikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Ngaji teh keur memoner hati. Imam Ghazali pan naos wae ka ngaji deh. Iya. Di mana jalma aya muka syafaat insyaallah. Hoyong deukeut di pangeran. Omekeun muamalah zahir, muamalah batin. Hayu urang luarna mah awe lalaki glowing. Covernya bagus, tapi huntu koneng. Dicium bisa lagi bau jengkol. Kalau mau cerai dia tuh banjeng. Jengkol aja. Ini mah jadi awewe teh. Hayang panen di akhirat teh. Ulah jumurul ain. Jumurul ain teh tara ciri-ciri aja. Mana satu bukan salah we teh. Padahal di dunia teh tempatna salah asal beli asal kasep padahal goreng. Kumaha nugen? Nu badan moge loba hilangkan. Gitu. Mata ngaji ge kana gedekeun hidayah. Gitu. Budak parawan tawarkeun ka santri. Ulah aya ka pengusaha wae, aya ka TNI wae, aya ka polisi wae. Tah ka santri. Bener ka santri lah. Indungna sok matre. Ka santri membunuh. Sebab ustaz nage bunga. Hiji namanya ngahinan kau. Satu ide aya ngahinan desa. Ini mulai nawang dikit, tapi malah kan kuat capek. Ini jam 8 di Dago. Tapi kalau rutinan iya ulundit jadi hikam di Dago. Jadi lamun ti Rama, Mama Haji Dede Demang, lamun ti Ibu, pesantren Cigadung. Kali itu nak sudah Gunung Jati. Lamun kadieu ke Mahmud. Jadi kalau buka guru, tinggali. Pesantren kadieu udah kopi ikhtiarin yaji al-muntasil, tidak ta'ata yaji al-muntasil. Pilih pesantren, pilih kiai, mumpung ayah cenah anu deukeut. Kalau jauh, udah deukeut teh lewat. Salah. Berarti saya mah mau teh kayak kudu jauh di kubur. Kata naon malin sorangan. Pesantren jodoh nu deukeut. Ajengan nu deukeut. Teu aya kiai pesantren naon aya lubang nu teu aya, kecuali bermasalah. Mulai di Cibiru udah eta mah. Pesantren teh nyeun budak balik di pesantren teh marawa budak. Eta mah eta mah Wahabi. Terus sholawat. Terus tahlil teh aya menyan. Aya menyan teh. Seungeut atuh. Bisa lagi bau kelek. Nanti nunjukannya yang kayak lupa. Nggak yang sampul kayak terus. Nah itu terus tepuh banget. Jangan ngaji teh serius mah ngomong-ngomong kerudung. Saya ngomong jadi dah jaman malu baca malu ge. Kalau mantap siang ngaji ge hayang cager. Saya salah kita naik ngaji. Saya sering salah. Wanda ada masalah atau masalah. Kudu dalam sendiri. Min alamati mautil qalbi jeung Ibnu Athaillah hikam. Ciri jalma anu puasa teh. Jalma anu mana batur ngaji. Si eta mah teh sedih-sedih aja.
Batur gotong royong, batur yang kota runta. Saya teman cici beres raja bante balik ke situ. Padahal runta urut maneh teh. Banyak raja bante para laki. Ada batu minal iman, ada batu minal iman. Ari urut aqua selimana wae. Kayak udah kaki gitu. Tinggal itu lempangnya rusuh. Tahu bilang kita salah adonan. Ah, sih seru aja salah adonan. Paling beli dia. Kumaha we bolu nu bantat. Budak oke pan? Pandal. Lain ngadon ngaji, abdi ngabringan gitu. Eta teh korban bank kredit. Aduh. Kuncinya suaminya soleh, istrinya bakal soleh. Caranya ece kudu agresi. Kali ngaji beres sumangat. Balik lagi di balik susu. Salah ikut cici. Oh saya. Saya dengan wow. Surabaya. Susu Melayu doang aja. Oh. Datang malaikat ke tengah bumi. Yang mulia, ningali ke orang. Ningali kan orang lalolong. Ningali tukang sampah, ningali tukang aina sopakum, ningali tukang aina bulung disangka teh nu garelo, padahal mah urang nu garelo. Eta teh aya aulia Allah disebutkeun mah. Mana? Eta teh hiji jalma subhana man satara khusus ya. Aya perkara khusus anu para aulia Allah ditutupan. Ditembokkeun sifat kahinaanana supaya penghambaanana nyaan ka Allah. Luar mah lain. Kita ganti baju. Mereka jaman teh nganyuk baju. Ikan hijau, kamis hijau, tas hijau, sandal hijau, ngabling teh jiga lonok kecil. 1.200-an ya kan. Pesantren SD, SMP, SMK. Kamu tidak berbesit pengen ada universitas. Diayakeun kuliah. Sama barudak kuliah di tempat-tempat lainnya. Kalau jadi Syiah, kalau jadi Wahabi, tauhid naroba. Sedang nu alus, al-asru qawiyun, nu alus mah pagawean kolot baheula. Tepuk tangan untuk pagawean kolot baheula. Ditarik atuh. Anaknya, kolot baheula mah. Nanaon ge tertib. Rek nyawa, nyeungeut menyan heula. Kolot baheula mah. KWC oge lalaunan. Lupa ditagor dan kamu bayar ada modal itu sih makin butut pitayun waman wama wa'atu sawima dukin wahakadha inda tanyirin syurih. Jadi belum balik dia main kalau badan pikiran ada etame makin butut siun terbogakan isi butut walana bluan nakum bisyai'in minal khauf. Ujian pertama manusia kasih. Kemari corona, ayeuna omikron, isu papakron. Minggu harap terjadi terjadi mangkron. Ya terakhir mau kekara di mikron. Obat nanti krofkron. Tenon sebelah. Nah dia korban sebelahku gue. Atau wajah-wajah nanti halus tapi jerona rusak. Perkonangan mau di negara raya datang salaki mandaster yang lain hiji utang pakat salaki kan utang-utangan dan keracunan karek kecil disangka mah corona padahal mah keracunan kali kecil. Ayeuna bisa gelar di corona ke lambung corona, penyakit flu corona, pusing, batuk, nyeri awak, bau kelek, panik.
kelek corona. Ada perusahaan pabrik-pabrik kolek di balik corona. Aja nggak untuk kolek pak, bukan cilok hasil bau di mana? Abi aja kan mana baru tuh santri pesantren waktu datang lainan Polda Jabar Kapten Akam. Santri kudu jadi polisi karena santri itu akan yang menyelamatkan NKRI. Tepuk tangan untuk santri. Lain tepuk tangan unggul sudah mas santren. Wah, tepuk tangan. Emang nama dong putih. Tuh sampai ajengan mau nungona numawat loh pak. Sampai ke 10 semua kawan-kawan lumayan proyeknya. Ahli mumpung lagi. Lumayan rezeki mana urut biasa di Samsu jadi jarum coklat. Bupati merenang biasa guys. Kamari masa rumah urut mau di sini. Dia pakai sholat subuh tengah jurigan. Nah, tapi jangan juang mah loba ustaz jujur. Ini orang yakin. Bener Pak Ustaz pemingga mungkin di dia mah kedakiat mental. Morgi masyarakatnya arebel. Lu atas ke 7 caitan. Ayam nanti diberi. Ayam nanti gitu. Lu penting ngaji mah dah. Dah. Harusnya. Pas uang gajan. Teu neuleuh teu boga otak. Nah, itu dah. Ngaji mah dahar. Bisi naon, bisi asupan. Tuh. Hiji jumur lain. 2 kesuatu kalau tidak sate. Kamu jangan tidak sate, ese ini benar-benar. Dekat masjid. Oh, udah. Lewat ke masjid. Ke masjid, ada modal, diharus ke, mah boleh. Cekar PT mang tawa-tawa. Kalau masih sibuk kayak nawe sudah. Hari-hari. Padahal Isra teh dikawitan di Masjidil Haram ke Masjidil tetap disebut lagi Isra. Kemudian aya bapak-bapak resep museum kene di putih eta mah serok seterusnya. Aisyah eta nanti mau mana wae ngomong teh. Seruannya jeung si Eti. Kali nunung tinggalnya sa Intan. Budak pahlawan geulis kawinkeun ka ajeuna. Meh mau teh euceuk. Aya nu nulungan. Video mah tong kajengan bisa dicanung. Tugas euceuk mah sumur dapur kas. Tong teuas hat. Kudu boga sopan san. Balik ngaji teh sing leuwih sopan. Yuk ipet kebobogohan. Yang kiri ditahan, yang itu dipastikan. Tempona geus nikah mah eueuh kasopanan teh. Salaki nonton TV euceul mah lewat perepet. Cek salaki nanti anjir kena upload gitu. Dasar awewe loba hilang. Kita tugas awewe mah kudu loba kadang-kadang dari ustaz suami. Si Ojo balik ngaji Jogja. Terus salaki nanti, wai, emang kakak hidup. Kakak gue tidur pakai kok, subuh-subuh jadi bungaok. Itu mah kelakuan cernaok. Turun amal. Ide malu bakal ngapun. Oh mau ngaji, osok hadir ngaji. Rutinan kamar ngaji dari kamar di mana dia. Tapi hati-hati terfokus. Salaki kita diurus kalau nehangan casa disebut. Salaki pejata, tiriseun cibuta. Eta awe balik nu gitu. Ari mah salaki geuning teh kalau kali fotoan cepret. Bari di status nuju ngaji beuring. Emangnya salaki mana lang layangan. Innal muflis yati yaumal qiyamah. Jangan bangkrut di akhirat dan hukuman. Sok ngaji, sok sholat, sok zakat.
Kakak kararut jalan. Nah ini Cibogong nih saya parkir aja. Itu bukan otak gitu jalan. Lain mau. Mikir di bere otak teh supaya mikir. Lain sholat wae ibadah. Jangan gedean. Hati gedean. Alima kekurangan batu. Gitu. Jalma anu bakal dikecokorai teh itu. Hiji jalma deket pesantren tangan. Dua jalma deket masjid tara sholat ke masjid. Tilu jalma beunghar. Misalnya kan batu boga jualannya naon aya. Oh, paksakeun. Motor jual, mobil jual, gak masalah, gak motor, salaki. Salah kita diurungkan sih usaha. Nih bisa sodako, lebih jual. Ayah anak, astagfirullah. Jual. Terakhir hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jalma ku perkara cinta dunia poho kana maut. Padahal yang muda mati, yang tua mati, orang kaya, orang miskin, nyarane, pakai masker, ngundang hujan, ngombe HP, semuanya Ustaz oke. Sarapan dulu, kalau Ustaz ini dah moal, lihat naik dalam tadi, saya tadi ke rumah kedu, doa di sana. Nabi mah doa teh ya Allah jadikan saya orang fakir dan miskin dan hidupkan dan matikan dengan orang fakir dan orang miskin. Hai urang, doa teh yang gue mau, kamu berkau kamu ya patah ya patah. Beres saya utang nanti aku patah ya aku Muhammad kaya Muhammad bin Ghawasil Jannah. Perintah ke jalan ke-7 sing loba tanam sing loba pemerakan kayak di surga. Tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Eta we subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah la haula wa la quwata illa billah. Suami ayah subhanallah 2 poin itu bukan biasa. Alhamdulillah penting lahir lupa tilu poin biasa lo sakit deh la haula wala quwata illa billah. Terus boga ATM masing-masing jadi motorin aja. Aku mau penting mah ikhtiar. Suami 2 poin terbalik. Komo samiu baca ku itu inna a'tayna hari itu salah dong. Cung, sana yang hadiah, cung. Hadiahnya kaos bergambar Kang Ubay. Siapa yang mau, cung? Jadi ya. Dan kalender 2022 ya. Dan kaset yang baru plus minyak ajaib bisa ngarobah nasib ini jadi parawan deui. Jom sana yong. Dia mah khusus ngompong, kasih manggil mah ngompong dengan hadiah mah. Baik dengan naon hadiah. Apa ge bah, lagi kau tuh mah ya. Jom sana yong ngajung. Ini udah buka salaki. Ayah ini mana? Hai. Siapa yang mau ngacung? Siapa yang mau ngacung? Mana coba? Ngomong ente? Sini. Ngomong tinggi siapa dia baik. Tulis di lomar. Tadi ada naik. Oh, itu dulu
What is your name? Siapa namamu? Hasan. Cita-cita jadi TNI, polisi, ABRI atau di security? Kamu jadi TNI, ulah kolonel ya, kolot jadi menel. Kudu nama, kudu jago, renang TNI mahnya. Kedua, temenang narkoba, temenang meninggalkan HP. Di Subang oke, nure HP abdi, nugare teh, anak musuh ngomel HP. Kita budak kesel komo hidungna, hidung nama lebih sadar. 4 orang yang sengsara ini dia. 1 orang yang tidak pernah menang miskin. Menangis. Nggak bisa miskin. Sedikit tuduh. 2 gelas ha. Dulu panjang lamunan. Banyak lamun itu kan coba toek tuh. Dulu opat hup dunia wakara ya tuh cinta dunia bohong karena surga 7 lapis langit 7 lapis bumi terus uidat di otak nanti pada surga dia apa aja paling ditinggali ke sorban lain tinggal ku kamis apa aja ayo jelma tukang hina tukang ayo geus tinggal gemel kulo tapi eta aulia Allah ari urang sok kabogoh tengok itu ya doa bulan Rajab. Allahumma barik lana buka sorangan doa busir duit ya. Bulan yang dimuliakan Allah ada 4. 1 musik maknanya bulan musik sekali aja bukan geningan bulanmu Muharram 2 bulan terus bulan Rajab Ramadan romans kayak pesantren ya gitu tapi sholawat penghilang lupa supaya orang tidak balik pohon pamil baberit yang ditempelkan di dapurnya pamil babangsa tenang imahnya kalau oke anu maling kan balik deui sebab imah enten paling enak ya kawas pokoknya hingga dalam membobo teh asa dikegepan ku baik ku kaos soalnya yang di depan mana punya uang set setel bumi dia lamun indung cerewet oleh segala dulu kalau dia beak jauh di bibirnya ngajilok ya salam tepuk tangan atuh
namanya dikasih mangga dia teka, dikasih mangga bunga. Santren ya, alhamdulillah ya Rabbi. Anu bade ngiring umroh, ongkosnya 38 juta, angkat April. Upami anu gratis di dina ojai jeung leumpang. Di YouTube yang baru album Sholawat Anak Kamu Baik. Di YouTube dilihat official Roda Turun. Officialnya Roda Turun, pesantrennya Roda Turun, Cimahi Jawa. Nasabna sami sama gitu. Dan yuk sing wasilah aya na pangarsa mah jadi dijieun sing barokah. Sok mah setiap kurang sholawat. Mau mana wae